pulang dan jadi patuan. Faja al muadzin sumping muadzin wajar roni birijlai teras ngagusur abdi u sampeanana bayangnya Pak digusur ku sampean kabayang di pulang hatta akhrajani minal masjid sehingga eta muadzin ngalawarkeun abdi di masjid. Nah ieu muadzin bet ngagusur anjeunna kumaha teu uningeun ieu teh ulama. Dalah lamun apa mah ieu ulama nyaba deui kumahakeun mani usir ku sampean bahkan dipersilahkeun tong di masjid di bumi bari ngopi bertuakan gitu mata diusir ku sampean kita amal kita ulama eta teh ulama. Itulah momentum hari paling membahagiakan sepanjang hidup. Cik Pak, kami ayeuna konteksna kumaha?